Kapitan Kang Asep kemana ya? Ngiring kebudayaan seni sudah anu asli Seni lain gawe ningkah tapi kanggo nyanglin budi oleh beong susakanan manawi bahan katampi isi nama sakalangkung dina ngabaktikeun seniman kadasi hati-hati mulanya kawonan malah nungtun kasaean kumargi sisipku harti kumargi sisipku harti nanging mantang kekehoyong duh mangga nyangkakeun nanging mantang kekehoyong lah tekenging dipunah deui tekenging dipunah deui wayang nu nganumpi lambang manucan hukum alandang manucan hukum alandang haturana wilujata nu manis kasadayan kaum dangu Jani nu ngandung atikan nganggo ajen pendidikan ngamu mulai kabangsana di dalam pangwangunan diabdi saparakanca nu manis lada jaman hampurana wayang golek di Pasundan ngandung contoh jeung atikan seniman jeung seniwati seniman jeung seniwati bilih kiram tetetieti lakuning jamin usalatang tumanggi hukumullah sabab to saya istilah nu jahil satuning tindak-tanduk nu mati kumargi sanes alima yang mengganyangkakeun aya tiap desa parakan sasadaya rombongan seni lang tiap di saparakan sadaya rombongan seni apa kena silaturahmi
wayang golek di pacunan nganggo ton kajengan sahano baris nyandangan ngajung cuma seni pangwaris seni padalangan ngandung misi pendidikan pinuanel kabangsana di dalam pembangunan no wajib di dama-dama dunungan di pimomot di pupusti mama tala dipu pusti dipi mama dipu pusti di pimomot di pupusti jamana Langit wiwitan irup maka malenan nganggo pituduh agama tudono moya Allah jalana kasaluyuan sapapait sama manis yang langgeng dugi jaga mangganya nggakeun geuning sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga lah sing langgeng dugi kajaga kurihanen sewesiwi
saurnira tandana panjang sinengge iya sinengge sabda iya sabda iya saur niratan dana panjang sinengge ya sabda wala bakti dening asih ya dening asih pinolongan wong ngasih ajak katara saoyon eling mangkeling mingkang di bumi alam dharma wayangan bae duh aduh Gusti eling-eling mangkeling rumingkang ya di bumi alam dharma wawayangan bae lamun kasasarnya lampah nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan lamun kasasarnya lampah nafsu anu mata kaduhung badan anu kalayan nyebat asmana pangeran anu ngagaduhan sifat Rohman Rohim lan Gopuru Rohim narutus nuturkeun galur naratas mapai laratan nu ngatua baheula nyusud-nyusud tutungkusana para karuhun motek tak jasana para ulama lan para pujangga nu didasaran kubag-bagan agama nyiar luang tina wayang teh ngandung perlambang hirup manusia kumelendang di alam wona jadi misil pikeun diri jadi toladan ke badan dina nguning yang harapan hirup kahirupan urang di alam wenang kacarios di hiji kampung singkur sisi gunung katlana kampung Tumaritis eta sesepuh ya kampung nyeta kisabda palon atau napikir Semar Badranaya waktos eta ngangkir putrana sastra jingga dawala hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri nyeta ku pangarti inging harewos gandam ramung genaan bakal aya kahareng-hengan di ieu tempat nyeta di tempatna di Tumaritis
jatuh di angkir sastra jingga dawala kamu disuruhkan ke mana genaan kertas batina itu jaring carita margojo danawuyu atuh dina waktos eta sastra jingga dawala sampun dipun hadap ingkang rama dua najrih ningali pamor nu janten sepuh ngantos dawuh kitu ujaring carita dangu-dangu kirura Semar Badranaya hiji sepuh estuning saleresna saurang sang hyang anu jumput buni dinu caang negrak bari teka tembongan dika gunerahangan dika kodaling lisan pangandikanipun mekaten syukur aja Astra jingga dawala anak bapa anu payus di piagul tur dipireus kanu gede nyaah bapa nyaahku gedena kanu letik nyaahku letikna kantenan kanu baong nyaahku baongna kanu bager nyaahku bagerna yap diukna ka hareup kasep kapayun cenah Kang disebut kasep aing nampi nuhun kana sagala deting pembage bape nyanggakeun semah pangabaktos ka hunjuk panjenengan teu kantun ti abdi oge Pak nyanggakeun semah pangabaktos ka hunjuk panjenengan nuhun pujastuti laing ditarima ku bapa ditarima ku dua panangan tengen lan kiwa dicangcang dina sapucuking rema simpen puning ati pun dehing mastaka heueuh eta Kang eta bahasa bapa dalem makana ari gaul teh jeung jalma anu ngarti bapa mawauhna jeung bapa dokteranda Suu Gunawan eta teh jadi tata titi duduga peryoga teh kaharti berpendidikan seueur variasi siga si Asep yana gini ngobrol teh monoton bae kurang literasi anu kitu teh biasa nama nampi nuhun Pak kalihna ti eta nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan ageng sumawonten alit bilih kirang tata titi duduga peryoga cologog malum jawadah tutung biritna sacarana eta geuning nyaneh bisa ngomong bahasa halus tan ditembongkeun wae akan mah bisa genya da dewek oge wawuh jeung Bapak Barnas da halus eta oge teu sombong teu sombong aing menyumbang ka maji gesok make nonim hamba Allah ngan begitu disebut hamba Allah dewek ngomong tah ti aing teh gitu jami soleh eta mah aya istilah bener bae lain malaikat salah bae lain setan eta kitu ninggang lamun urang bener meureun keur deukeut jeung malaikat ninggang urang salah tah meureun deukeut meureun jeung setannya Pak hari ciri-ciri setan mah cenah sok ngabohong nu ngabohong mah cara ciri-cirina irungna panjang Pak siga Pinocchio geuning ai cek beja mah setan teh dijieunna tina seuneu ari seuneu teh warna beureum tah nu beureum beungeut eta berarti setan geus ya isu keneh piraku rek nepeskeun piring set ulah pasea sumuhun ngartos aya kitu mah Pak ngan eta kumaha tanggal waler kolot kanu jadi budak teh geuning cenah mika deudeuh mika nyaah batur disakolakeun abdi henteu eta nu tadi teh can diwaler heuh cek dewek teh bukti ka nyaah ka deudeuh kolot teh lain ku sagala mikeun pangabutuh budak sagala kahayang lain hartina kudu dibikeun ka budak ari nu alus mah mikeun teh naon kanu dibutuhkeun lain naon anu dipikahayang
Jadi bapak teh kenging harewas naon dewek cenah ka hade isuk ieu ulah waka ka mana-mana tah ku hal sakitu pepeujeuh ulah waka indit lir pendra barang nuju raos imbal wacana saprap tane pun basane eca nira madegja eca iku raos nira saweg ing paguneman madeg sakedap malawarta kasondong katawis kateang ti kaanggangan ngalet geungkeui ngabandalet nyaeta bangsa-bangsa denawa taya sanes bade dongkap ka tumaritis aduh cik urang taroskeun tah aya imah tadi luhur Gusti sugan we wawuheun ka jelema nu keur diteangan si saha teh sastra jingga tah saha teh ambuing ulu saha Pak aduh mangga linggih saha tah mangga linggih punten ah sampurasun ah datang erat tengah deman iwuh pagulingan rana ya iwuh pagulingan rana datang ing kongkonan manut manolongan sampurasun loh dan bangsa naon ieu dan ambuing bangsa naon ieu cu awang kenolongan awan bali deui urang taroskeun ieu sugan tepangeun ka ngaran Ngalih sastra mangkali di bulan ieu lumingkang di bumi alam Darma wayangan bae wayangan bae Sugan wae urang teu capek ngeder hayu panggih nu ngaranna Snajengka wayang nu ngandung pelambang manoca di pawanangan Diuk heula diuk awan sakali deui datang erat tengah deman iwuh pagulingan rana ya iwuh pagulingan rana nang kewu manggulingan wawang kenolongan awan sakali deui eling-eling mangkeling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan bae lamun kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan nafsu nu mata kadung badan anu katempuhan badan anu katempuhan nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat nya pirang-pirang godaan setan anu dilaknat muga Gusti Maha Suci nang sayungan ka umatna
datanera pangadem manewuh pagulingan ya pagulingan rana datang era tangadem manewuh pagulingan ya kaget kunerahan ningali ya kagetna kagiri-giri tembang Wijaya Kusuma Sapala putra kaget kasumpingan bangsa Denawa kalayan kagetna kagiri-giri ruweh ieu para Denawa pikasieun pikagilaeun katurung katimpuh disarengan ku ngimpen sareng harewos pojong anu katampi ku Semar Badrana ya dina waktos harita atuh dina pinuh kurasa kaget kagiri-giri Semar ngandika ayanak hapunten anu kasuhun hampura anu diteda anu ti mana bade ka mana ieu teh nu meningaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngebat nyatang pinang anu ti mana bade ka mana hapunten anu kasuhun kaula jauh di jujug anggang di tiang teh memang ngandung maksud anu tangtu mawa maksud anu utama maksud anu tangtu maksud utama naon nun tebih-tebih anu ti mana ieu teh nun kaula di negara Selagantungan negara Kajinan negara Kajinan jang moal katingali ku panon biasa meureunna Google Map oge teu aya nya teu aya na Google Map teh teu aya siga tangkolo meureunnya ai tangkolo mah kadeuleu lamun kira-kira aya liwat aya lokasieun karek kadeuleu di negara Selagantungan teh prayogi kauninga negara kaula keur aya katurunan wabah panyakit numutkeun panalungtikan pakar paranormal aya piubareun keur virus di negara kaula teh nyaeta tempatna di Tumaritis simkuring bade tumaros salira uninga di mana kampung Tumaritis di kampung Tumaritisnya iya kampung Tumaritis manu lembur matuh karang pamidagan di simkuring Sapala Putra tak kalaresan di simkuring tehnya etap lurahna upami salila lurah pupuhu di lembur tangtos apal nu jadi pilarian ku kaula eta nu dipengker saha abdi ketua Karang Taruna nun tah nu pengker bapak ketib dan make kopiah saha nu pengker saha nepangkeun abdi Sastra Jingga saha geus panggih eta geus panggih muhun tah pangkeren disim abdi Sastra Jingga bade disuhunkeun tulung naon nun cek paranormal negara kaula negara bakal aman virus bakal leungit lamun dituker jeung hulu nu ngaranna Sastra Jingga upami nalika kitu mamangga geura canak